Sajadah panjang, air wudhu yang bergentayangan pada kulit pucat, mengangkat kedua lengan, menggunakan sorban panjang 2 meter al-zaitun, memakai kopiah Haji Iming, berpakaian baju koko BHST, sarung wadimor ukuran 74 cm x 46.000 cm, mengangkat kedua lengan mengucapkan takbiratul ihram, tidak lupa membaca doa, tidak lupa membaca Al-Fatihah. Sholat 5 waktu sangat wajib untuk dilakukan agar hidup tentram dunia maupun akhirat. Tapi ima lain, Allah cari tanah jeung budak ayeuna mah tong boroah salat, tong boroah moal cuci wudu, make kopiah ge jarang ku ayeuna mah. Rajin make kopiah teu ridho, ditanya nah maneh make kopiah, bu urang botak. Eta kopiah Haji Iming hargana 78.000, ngasukeun dipake nuruban sirah anu botak. Tingali Presiden nomor 1 Republik Indonesia Bapak R. Soekarno, lain formalitas kopiah teh, tapi eta teh alamalitilitas, ciri khas bahwa kopiah teh jang nutupan sirah, lain jang nutupan anu botak lain, ciri dan bawa agama Islam maneh. Ieu mah lain, salat tara, ngaji tara, Yasin tara, malam Jumahan tara, tahlilan hadir, tahlilan hadir, tengarti urang mah. Tapi ditanya, nama yang betul tahlilan sholat tara, candahar euy. Eta budak ayeuna. Tingali kolot-kolot maneh, kakek nenek maneh, uyut-uyut bau jangkawaring kakek ciwur gudeg-gudeg. Sholat getol subuh ongko, perkara sare jam 2 hudang jam 4. Eta kolot. Teka contohan ke budak ngora ayeuna mah. Kanu bobogohan beuki, ulin beuki, memotoran beuki, jengkol diuyahan beuki, kan nu jengkol. Sagala we budak ngora ayeuna mah kacau pisan. Ditawaran jang meser baju kokonya nu sae, nya mah mangga. Saya teh jang saya pisan mah. Geus kopi dipake mangga jang pake da anggeun eta mah. Tapi dipake teh dipake ka masjid lur. Lain dipake kanu kabeneran. Pake di imah asup ka kamar selfie. Yes, baju koko baru guys. Tah juman ayeuna teh budak ayeuna tepung dipoto baju baru guys mah. Dilaan deui gantungkeun. Teu ngarti eta budak kolot meulina make duit, lain make tahu. Tukang tahu ge anger nang duit, jang beli baju koko. Nah maneh diberi baju koko make menang beli duit, danggap tahu. Sholat jang sing bener hirup mah. Ulah jiga si boboho, nya botak, belegu, bodoh, pansos, lieur teu wawuh, pusing, nyaringkah lieur. Cing dijauhkeun jang tinu alamat setan-setan. Piceun lah iblis teh sakuan tong diugu tong diogo tong digugu. Hirup mah cukup jalan nu tijak-tijak mah, iman mah tong ditijak-tijak ku batur jang. Omat papatah kolot tong disia-siakeun.
aya mangsana maneh hiji mangsa pasti ngalaman gering anu teu katulungan ku akal, anu matak diri kana segala-gala rupa hate nepi ka pikiran prasangka nepi ka teu bisa nyaman cicing diuk bari ngagoler. Ingat maneh kakara ka Gusti Allah, yen maneh hayang salat, hayang ngaji, hayang puasa, hayang zakat, hayang ibadah haji, hayang segala rupa. Kunaon? Ku nyeri. Tapi enak maneh geus cager, maneh keur cager keur jagjag, awak keur tegar bugar. Alexandra naon oge eleh gitu, ku kakarna maneh ayeuna. Salat henteu maneh ngan kadoan berpose we salting ka awewe supaya maneh payu. Eta po maneh gering gudubrak. Ya Allah, cabut penyawat abdi ya Allah. Nepi ka maneh gegoakan gitu rek leweh hayang dicabut penyakit ku Allah. Cik maneh teh inget keur maneh cager kumaha di hirup dunia. Inget teh maneh ka Allah. Tong muring ka Allah maneh mah. Dititah ku kolot, diomongan ku kolot kita narimakeun. Ye. Guru di sekolah ngadidik murid bener, tapi guru ge pasti aya salahna. Eta guru. Tapi kolot. Erek kumaha, erek di mana? Erek pas iraha ge, kolot mah eueuh salah. Bener wae kolot mah. Jang budak mah eueuh kitu. Kolot nyata ka budakna, jang geura maling Bank BRI jik loba duitna eueuh jang. Atau ayah bapak ieu nya, jang boy itu botol kecap dagurkeun ka jalma keur ngariung eueuh jang. Kolot mah matah jang geura salat, jang geura emam, jang geura lolodok. Eta kolot ngarah kanu bener ngawarah kanu bener. Aya anti aya paranti, aya nu kudu aya nu dikudukeun jeung aya nu teu dikudukeun. Aya nu kudu diantep, aya nu kudu diheulakeun jeung aya nu kudu dipaneurikeun hirup mah. Tong maneurikeun anu kudu diheulakeun, tong ngaheulakeun anu kudu dipaneurikeun. Ieu seuneu panas. Beurih kanu panon kebulna. Aslina eta karek kanu panon. Kabayang maneh kanu hate peurihna eta. Heueuh. Nah buat bisa nyebut peurih. Maneh doman kolot teu narima teu naon teu kolot geus eueuh mah anggar. Kainget-inget kebayang-bayang jang geura emam kapikir-pikir hayang kolot balik deui ka asap ka dunia. Bisa nangkep maneh, bisa mere tuang maneh, bisa ngajajaran maneh. Karasan mah kieu kolot eueuh. Enak kolot aya kumaha dihare-harekeun. Cik da eta teh kolot. Lain paku payung. Hargaan lah seutik. Baramayan oge dihargaan 1000 mah teu ditarima, minimal 1500 jeung pajak diskon promo. Gelandangan, pengamen kumaha diberi 500 perak moal narima da managa boga harga diri. Minimal 2000, 1000 ditarimakeun 500 moal ditarima. Tukang ngamen darajatna leuwih goreng ti arurang, aya hargaan cik atuh inung maneh manu segala-gala rupa meakeun segala rupa jeung maneh hargaan atuh. Najan teu make diskon promo lengkap oge teu naon hargaan we. Sok maneh aya kado maneh rumasa maneh aya kado sapeurkeun ka inung maneh. Maneh ngomong ka inung maneh, "Mah, hayu urang ka warung. Urang tuang mamah ku abi dihuapan." Atau maneh datang ka imah, "Mah, dieu keula maneh moal cai sak baskom." Kumaha sok inung maneh bari maneh ngomong, "Mah, abi alim kalingitan mama." "Mah, abi hoyong meluk mama." Sok keheula urang keur curhat ieu. Sok yang geura tobatan hirup teh. Tong goreng-goreng wae da lain bala-bala maneh teh. Geus sok geura meuli sirop.